Tes kekuatan. Oh ini ngaranan mana? Muncang belut. Cang belut. PS Yanti. Belut PS Yanti. Muncang belut PS Yanti. Luhur deh. Hei, Aing kan luhur anjing bosan. Kan orang gede. leutik orang atuh. Lah. Cis Jayanti euy. Yanti. Ada berat Jayanti euy. Anjing. Sosok. Si kungan mana mah licong. Geus kieu lah. Oh, tinggal di center atuh. Tuh ngerel aya ngerel. Leutik lah aya. Ya bubungkusna eueuh atuh da euy. Kita lihat siapa yang menang. Anjir. Ada kariwang geus ngebabad dia. Muncang belut yang geus karek ngababad opat. Anjir. Muncang belut ngababad opat. Ngababad opat muncang belut. Si Tonang. Aku tak mudah. Keresek kok aing. Bulitna gitu, keresek. Keresek. Bulit deui ku kaen. Kain bulit deui. Tah geus ngaduk kita resepna teh dipirit resepna teh. Sakole. Dia eta harpena dia. So, kelah le, kelah. Siap ya. Siap. Ji, 2 3. Oke. Ya, kita mirit, aing mirit deui. Kita geus dipencet ya video teh. Geus, sok-sok we teh ke 2 menit. Anjing. Alah, ya boy. Mana yakin menang? Harum. Tinggalikeun atuh kamera. Heuh, sok. Siap. Parem tah si belut. Si belut parem tuh gari geus lila yang mencang tahun iraha. Geus lila. Menang Yanti. Muncang geus ka uji mah medoknya ja. Garing gua tuh. Hai. Menang Yanti. Atau lain belut anjing porji. Hah? Porji sama. Porji teh mah. Atur nuhun.